Can kumamun eleh anjing. Heeh. Ya mah goblok cek aing kita 10 rinsona bodoh sia mah. Nyawa panas rinso mah. Si anjing dikeum saya goblok ku ringso. Nah, menjaba ngabatalkeun 10 TU bodoh sia mah anjing kan aing geus ngomong. Can 5 anjing 5. Sia bodoh anjing sih mah. Ih kumaha geus deal goblok. Sia mah anjing nu bodoh Gitu lah. Ieu naon teh kudu mateng Aisyah sarakacan anjing. Kumaha sia ieu mah nih? Engko cek sia bieu anjing cek sia sorangan bi cek sararia. Aing mah teu bimang kalapasan. Anjing, nut. Cek aing teh can rinso 5 aing kikian deui nya. Nyebut 15. Eta mah anjing nyanyi aku ku si kaje Aisyah naon beuti eukeun anjing bodoh. Kumaha ieu aing urusanana ayeuna? Teuing anjing urusannya ku sia sorangan anjing. Oh, cilaka sia mah anjing ngabedaokeun 10 TU. Baya maneh. Kumaha ieu geus euy? Ngabedaokeun sia bayar Ican. Tapi main madep teu aing nanya. Ai urang mah kagok edan aing kumaha ieu? Geus deal sia aing kudu madi denda anjing. Saos cek aing mah 2 we da apal panas pisan saos mah ieu anjing bolak. Anjing cek sia bieu 30. Cing mah tong botak anjing ieu we teh pangkeun goblok alus. Cek aing dikasih eta we nya dikasih aya ngalungkeun motor teh nya. Naon anjing eta paling Anjing botak mah nyaho lila jadi apal nu geus botak boga sejarah. Ya, ulah ulah kalau kalau- mah upgrade anjing pernah botak. mau ngalungkeun motor mah paling saja setengah yang belinya. Bisa setengah lancar. Latihan Hei. ku gue ge bodoh siapa? Do anjing siapa? Tidang anjing. Ini kan urusan ku si anjing bieu. Mana kira mikir enam heuh. Mau kumaha ieu mau? Aduh anjing. Astagfirullahaladzim. Ya banges dideulkeun deh. Kumaha ieu aing? Guys wani tuh guys. Lamun maneh support ka urang, typing 7 tilu wanieun. Lamun bener marane support jangan dukung. Typing 7 tilu wanieun guys. Baik kumangke bismillahirrahmanirrahim barudak ah. Ngan urang lamun menang urang mah najar guys. Urang lamun menang urang najar urang hayang nyunatan masal amin. Tapi urang mah rek menang rek eleh oge emang ngedeuk. Geus najar urang. Rek menang rek eleh urang rek syukuran aing sunatan masal amin. Kumangke we barudak. Aing ngadukung karena najar maneh. Aing ngadukung pisan. Didukung ku aing. Keren sia. Aing botak kumaha? Da sia mah atuh aing ge 5 siki ge cukup. Geus Aing kebaik. goreng patut pisan pang-pang nama lamun aing botak deuleu. Baliter. Baik berkorban sih teh. Anjing jaba tanggal 12 na dagang aing teh. Mun maneh botak dagang kapeak ta. Poe eta letihan. Anjing kabayang aing dihinana ku si Iting. Mun maneh botak bakal asup brand topi. Bayar kopiah we nya. Kope ya we jadi. Jadi si Peci. Anggeus Lesan anjing sing pik maneh tak goblok kari bedo sia 10 siki. Baik can maneh can pernah sejarah maneh can Ai pernah. baheula maneh teh eleh meunang mo PK botak teh baheula teh maneh teh. Menang aing mah. Si Timo meunang baheula salamet anjing. Si Iting rukat kade maneh ulah Si nepi. Iting teh salamet PK botak teh si Iting teh salamet. Si Sanud bobo ku si Febri ngan teu botak. Heeh. Si Ayek samari salamet. Alamat pisan eta mah anjing. Aing ye anjing kade di aing sialna euy. Tapi si Rian janji ka aing. Tagih ayeuna nu kitu teh. Tagih ayeuna barudak. Tagih pas erek Aing hari hapas teh teuing aing keur kieu mah butuh. Tagih bener. Ninggang di poe naon eta urang euy tanggal 11 euy. Kamis. Kemis. Malam Jumaah.
Paham ya mah. Kagak, Nu nonton maneh 200.000 kaluhur, yakin aing mah. aing mah jeung warga anjing pekana ge deulekeun. Barudak teh ayeuna mah berarti ke kahareup saorang teh minimal boga 10 koin. 200.000 dikali 10 2M menang anjing. 10 koin ewang. 10 koin. Saorang 10 koin, boga 10 koin. Bener barudak. Pacific Challenge. Barudak dikali 3 genep M. Wih, anjing. Enigma. Arurang mah barudak kita mengandalkan kekompakan barudak. Kita mengandalkan kekompakan. Seorang 10 koin bener dikali 200.000 orang Kali 200.000 genep M anjing. Ngalupas genep pas kali 3 menang. Heeh, hai teori mah anjing gampang. Astagfirullahaladzim. Lagu Pragna mah da. Nah iya mah barudak cicing di tukangan si Ican aja lain keur poya-poya si Ican. Allahu Akbar lah. Baiklah illallah bos Iki naon eta. Anjing si goblok mau ngobrol di cair lieur anjing. Bos, Iya si Ican mah. kela mau. Bos Iki nuhun pisan bos Iki. Kan aing menta bos Iki ti ayeuna ulah waka ngegip mun bisa mah. Nepikeun kangke tanggal 2 tanggal sabaraha? Mau tanggal sabaraha mau? Hah? 11. Nepikeun ke tanggal 11 mah eta koin ulah waka digipkeun. Aing rek peka botak. Kajian di kubu teu aweh Peki. Mending simpen heula, Pak. Tanggal 11, Pak. Polo-polo bos Iki, guys. Jolo tuh. Oh, anjir, luas aing. Nyieun benerna cing balik. Tapi teu saminggu deui we. Tong ka ayeuna nya. Oh kayaknya mun ayeuna mah bakal kalelep. Tanggal 2 we meujeuh nya. Heuh tanggal 2. Dicek ka. Tanggal 2 meujeuh nya. Komal. Tanggal Oh, siap komal, guys. Kedap deui, guys. nyieun 2 kali banner can. Bisa, Soalnya mana ngupload tanggal 2 urang komal beres ieu, guys. dikali adu nyieun deui. Tapi mau ieu penonton geus 30.000 candek ge ya. Halus. 30.000 boga koin we sok 10 ewang. Anjing. Can aing get Mana prediksi aing bakal botak moal ke tanggal 11. piling coba rada banget tadi Urang mah pribasina kieu mah urang mah ronde hiji ronde 2 ge kemai aing mah eleh oge paduli teh teuing aing mah. maneh dina botak. Ronde 3 we urang mah eta nu penting mah. 50-50 Ajis. 50-50 ieu permainan 50-50. Kita membaca situasi TikTok ayeuna. Urang mah can pernah PK kos kitu mah komo botak mah. 50-50 eta mah cau. Ngan bakal rame, mata kudu nyiapkeun 10 koin ewang da si Ican teh disebut kitu si KJ teh anjing kamari sia PK heureuy ge goblok sabaraha M koin. Sa M si eta. Mata si teh kudu 50-50. Iki Allahu Akbar Cimori ieu naon ieu jual bebeledugan kieu jelema ieu aduh anjing. Mau anjing ka harus si goblok. Kalah tarik si anjing lawan aing, mentok lawan aing anjing. Ieu kalah bebeledugan kieu ieu. Naon Jadi itu ieu? ya Kapten Andi di mana ya Kapten Timo. Percaya we nya nu utama nama kembali barudak nu utama nama yakin barunya kompak barudaknya tanggal 11 jam 10 peuting Desember ronde hiji saos 20 botol ronde 2 riso 15 dikeumkeun kabakeun aing jika sikali kamari kitu Heeh. ronde 3 botak Geus, pokona maneh kudu pas deket ka waktu kudu ngabejaan sirian. bismillah we molahnya aya boga paniatan HD masukan we atuh. Oh, berdak paniatanana soalna di tukangan si Ican teh sunatan masal saorang 10 koin kabagean. Mun ku si Ican dipake ngalacur, ledis kabeh. Yes. Goblok. Ente emang erek mau orang teh emang erek ente gara-gara PK. Geus aman gitu macan. Maneh kadenangan sirian heula aya mah. Eueuh teu aktif.